Tidak angku sia sorangan. Emang aing tepuk kalau mengenal parkiran. Basia kamari rame. Lah aing ke bagian ku sia saeutik. Ya soal pasti yang ngaraput heula lo. Lah aing butuh ngeunah yang ngarokok yang naon. Terus sia yang kumaha lo? Aing minta bagian. Lamun sia yang bagian elekeun aing. Ayo. Secara tangan kosong. Ayo. Di mana? Di dia geus tong ST dulu eta. Oh, di bangkit tuh doang, nggak bisa sih ngo. Mohon sia dong. Jadi saya beli cabe. Jadi, Terusin anak yang kemarin ngo. aing buka jurus pemungkas. Coba kalau orang yang nyawa semua di rumah sia. Ayo. Ampun tuh sia. Ampun tuh sia. Ayo. Ampun tuh sia. Ayo. Si Uto ayeuna dekat dia cenah ka mana ayeuna tetep geuning. Aing Ka mana si Uto ben? Nyata. Nyawa berarti kan ada amuk-amukan wae. Pada eta dicokot deui ku si eta tah. Bangun cenah. Oh nah, Parkiran. parkiran. Oh. Si Bang. Wani-wanian ya nyokot eta parkiran. apa eta mah geus Uto atuh. Oh, nya. Lamun dicokot deui mah tuh kumaha urang meureunnan. Pamajikan urang. Dapur mah ngebul meureunnan. Oh, Ngalah orang mau kebagian atuh. kagak bagian urang. Oke, kadang tungguan si Uto we kabarna. Si Uto eta. Panjang umur lah. Nah, cek janji ti isuk dekat dia geuning wayaki karek datang. Di mana wae sia to? Hat. Aing ribut heula jeung si Bango. Menang tah. Eleh ku gua. Saat itu mah hidup si Bangun mana kena wae to. Het nyaing korek 40 orang. Ari di mana menang 40 orang hiji lawan 40 lah. Jadi urang ngajoprak. Apa sih pokoknya ilmu apa dugul? Apa anu pinter saurang apa aya nu lincah deui. Leuwih ti urang. Nya daek teu daek urang eleh ngajoprak di dinya mah. Nah, terus ya yang kumaha ayeuna? Nya enak mah kieu, berhubung aing geus baronyok di keroy 40 orangnya. Eta parkiran kudu direbut deui. Lawan nu eta urang dari mana? Mau ya teman ayeuna. Kumaha Serang we deui. Oh ya, terserah mana ayeuna mah. Geus kitu mah. Orang ge urang. Orang dek nungguan pos we urang mah. Di dinya we engke urang turun tangan ari kira-kira eleh mah. Orang ngelawan. Urang moal dek kopi we urang mah. Ayo. Ayo man rebut ya. Nah, Ayo, atuh. Bango ya. Tahu mesti kumulai ka teh. kumaha eta budaknya duaan ngalawan 20 urang. Blok menang. Aing daripada manehna eleng ke aing ngobrak abdi anak masih bango ka dieu. Aing mendingan balik mendingan ge. Penting pos mah aing nu mawa tuh aing mendingan balik kasieunan aing nya. Pada aing pamajikan aing kelaparan. Kumaha sia ya gempa. Aing dikerokas ku si Uto. Loyo dah. Ayo kadieunan yuk. Aing teh mana naon kok aku we. Kadieunan. Eta kumaha ngomong-ngomong lahan parkiran dari bucan. Beres lah, aing teh preman terkuat di muka bumi. Hebat sih mah. Aing teh jelema kasieun. Eta naon sih lo? Oh, tai ucing. Untung dekat tincak ku aing tai ucing. Coba muka tincak cilaka 18 ya. Sia kumaha sih ngo? Ari ngomong jelema kasieun wae. Biren teh ucing tuh nincak sia. Aing lain teu wani, aing dulu. Justru eta ngo. Sia tong tebang kasieun doang. Aing jadi preman mah
Ya kudu kagel ongkok. Pilok jat aing kudu ngalawan tai ucing mah. Nah, iya aing ngomong pinjaman ngasih kolektif teh. Itu ieu ngok, tapi ujian sia. Karena apa kata dunia? Dia sebagai preman, masih kena kagel kena wae mah. Coba ngok, kalau musuhnya nyawain kelemahan sia. Pilok aja sebagai preman di muka bumi bisa pindah tangan ngok. Pilok jat. Bener ngok. Wae gua pikir-pikir bos sia. Susah, kemana baiklah. Pikir omongan kita bener oke. Daripada yang kageser ke situ mah lebih baik aing ngelawan teh ucing, gua ngelawan. Kalau aing hanteman ku aja. Si bangun kan? Oke, teh ucing tanjokan. Ih, najis ah. Bang, kena naon sih? Tunjukan teh ucing Ben. Edan. Hah? Stres Ben. Bener-bener di luar nulur eta mah. Habis pikir. Yuk, stres banget. Jalan. Kalau aing hanteman ku aja.